8. Ulah gelo ku pujian. Disebutkan, lamun aya nu muji urang, suita, maka gening urang guminta pulangkeun ka nu muji. Pakan urang nu kapentingan ku pamuji sakali. Lamun urang daek dipuji na katianggeun tanggalah dawa minambungan tuna. Lamun aya jelma nu muji ka urang, kudu sadar, nalukeun ka nu muji. Ulah sakali-kali ngarepkeun pujian batur. Lamun urang resep dipuji, sarua wae jeung geula panjang dibere sambungan nepi ka teu bisa digunakeun kulantaran kapanjangan teuing. 9. Panca parisuda ngabogaan harti 5 obat penawar. Ieu kaitana jeung sikep narima kritik ti batur. Lamun aya nu meda urang, aku sapameda sakali. Lamun aya nu ngiritik urang, tarima kritik batur eta. Anggap ibarat urang keur dekil manggih kai pikeun mandi. Ibarat keur lapar aya nu mere dahareun. Ibarat keur hanaang aya nu mere nginum sikep eta disebut katiangge ninggalah cedek tunugalan teka. Sarua halna jeung sodok dipapas jadi sekeut ku kritik. Akal budi urang bakal makin kukuh jeung sekeut. 10. Hirup nu pinuh berkah. Panyecek hirup supaya salamet dina kahirupan bari jeung menang kaberkahan dinu kahirupan kudu 1. Cermat. 2. Taliti. 3. Rajin. 4. Tekun. 5. Cukup sandang. 6. Sumanget. 7. Ngabogaan pribadi resep nulungan natur. 8. Wijaksana. 9. Wani ngorbangkeun diri pikeun kabeneran. 10. Dermawan. 11. Gesit. 12. Langsitan. 11. Parigeing jeung dasa pasanta dina kahirupan masyarakat Sunda tradisional aya 3 posisi nu jadi tunggak kahirupan. Nyaeta rama pemimpin masyarakat, resi, ulama atawa pandita, prabu, raja nu ngabogaan kakawasaan. Tiap jelma diharapkan supaya bisa ngabogaan wibawa saperti seorang prabu. Ucapan saperti seorang rama jeung tekad saperti seorang resi nu biasa disebut tritangtu kana diri. Nyanggakeun mugia aya mangfaatna pikeun uk balarea. Elwi elwangan kurang tina beuhan. Tabe pun.